Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatawi alim. Qala al muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bimasil qalbinya puncak nanya tina bidayat hidayah di mahasil dua adanya mahasil jawari jeung mahasil qalbinya. Al qaulu fi mahasil qalbi, al qaulu ari ieu eta cariosan fi mahasil qalbi halna tetep dina mertelakeun pirang-pirang maksiat hate itaat batin. Bismillahirrahmanirrahim. Atawan Imam Ghazali pertama di dia menyatakan tawa ngalahirkeun kalimat ilam, ngambilkeun kalimat ilam pertama. Ilam anna sifatil sifatnya madmumah fil qalbi kasiratun. Ilam kanyakeun ku anjeun mu'tab gair muayyan anna sifatil mazmumah sanyanyana jadi maf'ul qaul dina pad ilam jamak kana sanyanyana pirang-pirang sifat atau disebutkeun jamak teh loba berarti lobana sifat al madmumah ta anu dicela sifat al madmumah fil qalbi aya mah dina masing-masing urang jeung ngontrol nu aya dina jero hate urang. Fil qalbi anu aya dina jero hate eta kasiratun loba bebreg gitu ya, kasirat bebreg mantap lamun urang teu mengkajina saruginya sabab ieu teh emang bekal sehari-hari ya. Sehari-hari sabab kurang teh boga hate kan ya, boga lahir boga batinnya, boga awak oke boga hate. Tadina hate teh sok jaradi sifatul madmumah emang tersendirina manusiawi aya eta ya. Iri barat tema urang melak pare nya teu diplak jukut majaraha di eta teh nya. Jutuk jukut nu rupa-rupa kan ngabebreg rasana kamari teh asa temlak jukut gitu. Mimitikan biasa tanina pas ditayang pas geus 3 minggu sabulan asa bala rasana urang mah asa temlak babadotan tagala aya rupanya jukut. Tah begitu juga dina hate urang misalkan melak urang amal soleh maca Quran atau orang sholat atau minta temanya orang disorban orang digamis jaradi sabulan-bulan jaradi aya ria aya ujub aya takabur gitu. Tak kumaha tuh acarana didikan Imam Ghazali nyadiakeun gitu melak urang kana pare oge misalkan nanya kudu kurang dibersihan dikorek itunya dicokotan kurang nanya riyana takaburna ujubna tariqatu tahriril qalbi disebutna jeung jalana ngabersihan hate eta tetep min roda iliha tina pirang-pirang kagorengan sifat hate eta tawilatun panjangnya panjang tanggal panjang tanggal mentak hari disebutna ilmu tasawuf teh eujeung ngabeberes hate urang eujeung ngontrol hate urang lain jeung ngababukan batur lain jeung ngababukan batur teh kumaha ngababukan batur cenah percuma buat ting disoban di anu ge hate namah talin jeung kitu nya tapi eujeung ngontrol diri sorangan ya urang disorban urang digamis urang dipeci sesuai jeung aturan islami syariat islami
hukumna sunnah anu hukumna fardu. Nah kan bari jil eta teh nya dia ujung jeung takabur jeung sagarupana aya nya dikoren kurang teh kieu tariqatu tatiril qalbi min rajal tawilatun nya dibersihan kurang kumaha cara ngabersihan nya apalnya diri sorangan lain batu Gusti ieu teh ria ieu teh ujub koren kurang teh koren kumaha astagfirullahaladzim di Gusti ngampura ieu teh dosa aya ria aya ujub aya takabur kitu si wasabilul ilaji jeung jalan mubaran piha dina sifat gorengna hate gemidun eta jero jeung susah mengarana hate mah ngaranna hate mah jero jeung susah boga watak tertentu tah kae disebutna teh keras qaswatul qalbi nya rasati entak bahasana mirodala ini atau wilatun takulah dia semakin banyak ulang amal soleh semakin banyak dina hati orang ya, coba jajadian dina sifatul mazmumah itu waqading darosa jeung nyata labur bil kuliati kalawan sakabehna ilmu ngubaran wa amaluhu jeung digawena ngubaran digoplatil khalqi kana pohona makhluk an angkusihim dina pirang-pirang awakna makhluk wastighalihim jeung pirang-pirang katungkulna makhluk bizakharifid dunya kana kagindingan dunya wa qad istaqsaina qad tahqiq asupkana fil madi qad istaqsaina endi kasokeun iltiqai sakinen sabab pepangi jeung hamzah wasal wa qadis ya asalna istaqo soy soyna asalna qad istaqo soyna ya diwasalkeun jadi qadis taqo soyna jeung nyata memperpanjang caritaan kaula dik Imam Ghazali talika kana eta ngubaran hate ieu nya dokter urang sadaya Imam Ghazali ya anu terkenal beliau nya sebagai penyembuh hate dianggapna kan Imam Ghazali mah pang non ngaran teh pang jago-jagona pang jago-jagona dina kapinteran oge luar biasanya Imam Ghazali mah waktos yuswana seberapa tahun 14 tahun oge ngelehkeun ka kaum Mu'tazilah teh Jamaah Hasri Imam Ghazali Pak nu kaistimewaanana luar biasa Kashful Qulub Kullahu tegasna sakabehna fi kitabi Ihya'i Ulumuddin taylah karya populer Imam Ghazali dugikeun ka beliau memperpanjang ceritaan kaula kana ngubaran hate teh sakabehna pokona pek tuh kitab kaula cenah nu ngaranna kitab Ihya'i Ulumuddin sangat paling terpopuler ya di santri mah Ihya Ulumuddin teh ya Ihya Ulumuddin 40 jilid nya urung insyaallah tak ngaji maweureuna bujang-bujang santri jadi kata yai kata naon gitu nya ngaji nangis luar biasa dia nya jadi di urang mah ayeuna teh mah aya ilmu anu saeutik amalkeun bari dituntut gitu ngaji terus urang mah jalan ngajarkeun terus jalan gitu da urang
teu bisa mentah tema urang da terus ngajar tapi teu dicas gitu. Moal bisa gitu. Jadi kudangarana tuntut ilmu padoain mah hukumna wajib ya, hukumna wajib. Jadi teu aya putus ya, teu bisa diputuskeun ku geus kusabab geus ngajar, geus kusabab geus aya pangkatan. Oh da urang mah pangkatna ge beda deui, geus gengsi lah urang ngaji mah, muridna ge loba, teu bisa kitu. Ngaji mah teu we hukumna wajib. Di kitab Ihya Ulumuddin tuh tingali kitabna Ihya Ulumuddin dan tuh karangan kaula 40 jilid mangga di dinya ubana teh panjang lebar. Ieu mah bidayah mung sacuir mung salit kitu cek bahasa. Tuh hayang lebar. Tinggal umurahan ting moalnya. Gitu ya Ulumuddin. Kuningalina geus suka. Birubuil mulikati dina saparapat bageanana eta nyaritakeun karuksakan muhlikat. Birubil muhlikat karuksakan memantak ngarusak. Warubil munjiati jeung dina saparapat di anu nyalametkeun gitu. Walakina jeung tatapina kaula kami Imam Ghazali nuhadiru. Nah itu menjelma curhatnya menyapa para santri. Walakina nuhadiruka tapi ya kaula teh eta di dieu nyingsieunan kaula ka anjeun kitu nya al ana ieu ayeuna salasan kana 3 rupa. Oh gitu ya. Min khobaisil qalbi ta tina pirang-pirang kagorengan hate. Nah gitu. Wahia mana khobaisil qalbi teh ya, kotoran atau kagorengan hate teh. Wahia al ghalibatu nyaeta ngalindih kagorengan nyata ngalindih alam mutapaki hatil asli kana ngaku ahli fikih ya, alam mutapaki hatil asli kana ngaku ahli fikih zaman ayeuna lita kuda supaya ngajauhan anjeun min hati ahli fikih ya anu hadaro karena sieun anjeun ya, karena sieun anjeun fa innaha muhlikatun tamakasanya nyana eta kagorengan eta muhlikatun ngarusak di angkusiha dina pirang-pirang awak. Wahia ari anu 3 rupa teh eta umahatu biangna nya sumberna dijumlati kana sajumlahna minal khobaisi tina pirang-pirang kagorengan sawaha salian ieu kagorengan anu 3 wahia. Anu 3 salian ti kagorengan anu 3 ieu wahia al hasadu nya eta hasud waria'u jeung kadua ria wal ujbu jeung katilu ujub. Kitu nya paz kan paztahid maka kudu nyaan kudu sungguh-sungguh anjeun gitu ya. Jadi wanti-wanti Imam Ghazali sabab nu bahaya itu bahaya hungkul nek dicaritakeun dina ieu kitab bidayah anu terakhir ya. Jadi tina 3 rupa ya maka kudu sungguh-sungguh anjeun fi tathiri qalbika dina ngabersihan hate anjeun minha tina eta hasud ria jeung ujub. Tina hasud ria ujub ieu nya hasud ria ujub.
Pain kodata maka lamun mampu anjeun bisa anjeun alaiha kana eta ngabersihkeun anu tilu. Oh kitu nya asa dia uju pata alam maka kudu diajar anjeun kaifiyatal hadari kana pertingkah ngajauhan min baqiyatiha tina sakakarina anu tilu sasesana tilu. Belajar di menurang geus bisa ya beres tina tilu rupa eta teh nya ujub enon hasad ria ujub nya geus beres. Barang diajar di gitu nya belajar naon kaifiyatil hada pertingkah ngajauhan tina sakakarina anu tilu bieu min rubnil muhlikat tina saparapat anu mantak nyilakakeun nya anu mantak nyilakakeun kaifiyat tutorial mantak nyilakakeun belajar di namun urang geus beres tak mampu ngabersihan anu tilu teh hasad ria ujub nya bahkan kudu sungguh-sungguh urang dina ngabersihkeunana nya saur mantena pitat kiri qalbika az-zahid. Begitu pain ajasa kasabalikna tadi mah urang mampu misakonana urang sung-sung bisa ngabersihkeun teh anjing tina eta nu tilu teh hasad ria jeung ujub. Nah ayeuna kumaha lamun apes? Nah lamun apes mah kan tadi lamun geus lulus mah sina belajar deui nya anu tutorial untuk nya sasesana tina saparapat naon non kaifiyah supaya orang bisa ngajauhan tina perkara nu muhlikat. Aku mah ayeuna lamun urang apes teu bisa ngabersihanana nya parandel cabutan teh hese mencara jukut ya sok aya kan jukut ge nya anu bandel gitu bandel hese dicabut teh jukut naon. Oh babadotan mah nya babari cabut mencara eta teh mah jukut kitu nya teh mah hese mah apes bisa an hada. Nah gitu kumaha lamun ente apes bisa an hada tina ngabersihan hate pitatir qalbik paangta an goirihi mak paangta makare anjeun an goiri tina liana ieu anu tilu eta ajazu leuwih apes. Jadi bahkan orang disebutna teh leuwih apes tinimbang anu tilu. Pana teh disebutna sifatul madhumahnya anu tilu teh ta urang leuwih madhumah tibatan anu tilu bieu. Namun teh mah urang apes teu bisa mampu kitunya nalukeunana atau ngabersihkeunana ngamusnahkeunana eta nu tilu hasad ria ujub. Gitu urang teh lebih madhumah tibatan sifat eta tibatan ria na tibatan ujub tibatan kabun. Wala tadnun jeung ulah boga sangka temanan anjeun itu innaka bahwa kana sanyanjeun teh eta taslamu salamet nya biniatin solin kalau niat anu soleh pita'allumil ilmi dina diajar ilmu itu nya wa fi qalbika jeung dina hate anjeun saeun aya hiji perkara minal hasad tina hasud wa riya jeung ria wal ujbi jeung ujub gitu. Jadi maksudnya ulah boga sangka bahwasanya anjing teh salamet saur Imam Ghazali dina biniatin saya teh ku niat soleh tadi teh ya lamun digambarkeun mah urang liri ibarat melak ana hiji pepelakan kitu nya melak pare jukut nama kan tadi melak jaradi kitu nya ada melak cengek melak teu jukutna nya bulan kemudian gambrung katanya gitu. Niat ora melak cengek melak tomat melak naon sakarupanya tapi kan jukut babadotan sakarupana areuy kitu nya diplak teh bahkan kulusnya nu atuh nya araya eta
antak cek Imam Ghazali ge dokter nahat gitu. Ulah sok boga sangka bahwa nyen anjeun salamet dina niat amal soleh. Dina belajar ilmu kitu nya urang model santri geus ngantri urang melakukan ingatan benar gitu nya ke santri teh. Di abdi niat nuntut ilmu fardu ain karena perintah Gusti dat we ngarengkah bismillah tawakkaltu Allah geus bener niat teh. Tapi kadang-kadang gitu nya berat hiji saminggu 2 minggu aya ujub aya takabur gitu. Katong aneh eta ge nya harus gitu. Maksudna Imam Ghazali mah kitu. Ya jadi ulah urang ngarasa salamet. Sabab sok aya wae jadi eta mah. Iya ujug teh mah aya wae. Cek, mantap kudu sering ngecek. Astagfirullahaladzim. Aduh, aya ujug aya takabur. Eta syai'un minal hasad waria wal ujub. Naon sama qad qala jeung parantos ngadawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salasun muhlikatun ya. Ari tilu perkara eta muhlikatun matak nyelakakeun. Suhun kahiji medit. Ieu medit. Tok. Aduh sih tok teh. Suhun hiji naon? Medit. Koret. Ih, saya koret kumanya ari ngaran koret. Percaya ka Allah ngaran koret. Asa nang urang masana koret entak disebut penyakit. Tapi lamun urang ngarasa ieu yakin rezeki ti Allah da moal koret ieu. Moal bati Gusti geus ka batu sawarehna. Ya, itu warehna gitu nya ikeun ka batur muhlikat tah koret mutaun sukun mutaun koret anu diturut wahwa muttabaun jeung hawa nafsu anu diikuti. Nah eta nu mantakna rusak teh hawa nafsu anu selalu diikuti eta mantak rusak keur Kanjeng. Wa ijabul mar'i jeung ujub. Wah eta ujub. Kumaha ujub teh? Ngaaneh-aneh nya. Ngaheran-heran ka jelema binafsi kalawan awakna sorangan. Gitu eta disebutna ujub. Oh, heran aing euy gitu. Ieu seolah-olah ngaistimewakeun diri sorangan. Heran aing euy. Pokoknya mah aing gigi ngarasa ujub, ngarasa ngaistimewakeun diri itu sebenarnya ujub. Jadi poho bahwa yen kana paparinti Allah taala dina eta kajadian. Itu disebutna ijabul mar'i bi nafsi, disebutna ujub. Ngarasa ngalem kana diri sorang. Gitu. Wah meneuh aing gitu. Ijabul mar'i bi nafsi. Tah eta teh mantak ngarusak di Kanjeng. Tak ngarusak. Mantak ngarusak tilu eta. Kumaha tuh hiji-hijina gitu wa amal hasadu wa huwa mutasyaibun minasuhi gitu. Wa amal hasadu jeung anapun ari hasud. Hasud wa huwa makari hasud teh eta mutasyaibun cabang minasuhi tina banget koret banget na koret jadilah hasad dengki banget na koret tinasuh sumberna tinasuhnya tina hasud tina koret jadilah hasud.
tak disebut muhlikat oge nya sumberna. Jadi sumberna lah kanjing Nabi mere referensina. Muhlikatun salasun muhlikatun sukun mutaun hawa mutabaun wa ijabul mar'i binafsi hiru tanah panari hasud ma eta wa huwa sute eta mutasaibun cabang minasuhi tina banget koret jadilah hasud dengki fa inal bakhila maka sanyana nu koret eta huwa jalma alladzi yabkhulu anu koret eta ieu jalma bima kalawan perkara biadihi anu aya dina leungeun eta si jalma ala ghairihi kana lianna ieu si jalma geus koret isanyana koret eta jalma anu koret eta sejalma kawan perkara dina leungeun eta sejalma kana liana eta sejalma bung merek batur kitu ceuk batur bung merek batur nya rem teh urang geus mung timbul hasad si eta mah timbul wae kebencian hasad disebut wasahihu jeung ari jalma nu banget koret sahih disebutna dina suhun nya teh koretna eta nyaeta huwa alladzi yaqulu bi nikmatillahi taala nyata jalma nu koret ieu si jalma bi nikmatillahi taala kalawan nikmati Allah taala wahia jeung ari nikmat eta fi khazaini qudratihi aya dina gudang kakawasaan Allah taala itulah fi khazaini lain dina gudang eta si jalma ala ibadillahi taala ka pirang-pirang hambana Allah taala itu ya jadi lini jelema tak kitu koretnya tak timbullah hasadnya pasuhuhu maka ari kakoretanana ieu si jalma eta adamu leuwih gede leuwih berat wal hasudu gitu kakoretan leuwih gede leuwih luar biasa lahnya wal hasudu jeung ari hasud mah eta huwa aladi hasudnya eta perkara ya suku anu ngarasa berat alai kata si jalma naon inamullahi pirang-pirang nikmat Allah min khazaini qudratihi tina pirang-pirang gudang kakawasan Allah ala abdin ka hiji abdi min ibadihi tina pirang-pirang abdina Allah bi ilmin kalawan ilmu au malin atawa harta au mahabbatin atawa dipika cinta fi qulubin nasi dina pirang-pirang hatina jalma-jalma au hadin atawa bagian minal hududi tina pirang-pirang bagian hatta sehingga anahu sanyana eta si jalma eta layu jibbu teu yakti mikahayang eta si jalma zawalah kana leungitna nikmat ya yakni mikahayang eta si jalma jawalah kana leungitna nikmat anhu ti eta si abdi gitu eta nya disebutna hasud teu narima padahal mah eta teh paparin di Allah hiji jalma boga harta hiji jalma boga rezeki ya hiji jalma boga ilmu hiji jalma dipika cinta ku balarea loba lah disebutna teh nya mahabbatun fi qulubina sanon loba pena loba non ngaranna teh kelompokna au hadin minal hudud tau loba bagian bagian eta padahal ti Allah kan nikmati Allah ta nu hasud mah layu jibu eta teh mikahayang kana leungitna anu tina nikmat anu aya dina si abdi ya anu padahal mah eta nikmat teh dipaparinan ti Allah
ya Allah tina wana-wana min khazaini qudrati tina gudang kekawasanana Allah ala abdin ka hiji hamba mini baritin dengan hambana ya persaning Gusti kitu nya tata nya dikayang leungitna eta nikmat eta si jalma nah disebutna hasud jadi we wah da anu mah gitu-gitu oge gitu nah itu gitu padahal mah eta teh paparinti Allah ka hiji hambana mere harta atau mere kacintaan ka jelema jadi loba anu disebutnya loba penggemar lah atawa loba ilmuna atau loba lah keistimewaan loba bagian-bagianana gitu eta nikmat ya Allah bebaskeun kitu mah nya eta teh hasad lamun teh mah hayang leungit ti eta si jalma kana nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah tina bentukna naon wae nek harta rek ilmu atawa nek mahabbah fi qulubin nas loba penggemar atau loba bagian dina pirang-pirang bagian geus padona Allah geus kuduna kitu kaji jalma atau kabalat urang kababaturan urang atau kajami muslimin muslimat ya teu kudu urang naon cek paribasananya jadi nguruskeun kadinya gitu justru kuduna urang bersyukur alhamdulillah kubaturan urang ieu anu loba ilmuna loba hartan loba penggemar jadi populer alhamdulillah ngilu bunga kuduna mah alhamdulillah Gusti Allah ngarsakeun manehanana jadi kitu kunaon kitu ngilu bunga wa ilam yasul dan wasunna kitu tenarima teh diberi nikmat ku Gusti Allah kahiji hamba seperti kitu teh wa innam yasul jeung sanajan teu hasil lahu ka si hamba bidzalika kalawan sabab mikahayang leungit tayun mintil ka nikmati non apa hiji perkara tina eta nikmat gitu dan janta hasil manta temanya teu hasil sabab padahal mah nya manta teh mah diganggu kumanehna teh kuno hasuda teh nya kuno hasuda diganggu ada saya eta mah bukan mah kitu ya kitunya biasalah nu kritik mah sok non ngaran teh sok kabari kitu nya tapi kitu moal hasil kitu da emang dikesakeun ku Gusti Allah teh kan sok sanajan teu hasil kana eta perkara supaya leungitna nikmat geus dipasikeun ku Allah ka hiji hamba geus hasud eta mah teh manghalang-halang nya ngarusak kitu we nu rusak untungna jadi manehanana mentil ka nikmat pahada muntahal khabas maka ari ieu ngarap-ngarap hayang leungit nikmat di si hamba eta al khabas panutup goreng nya panutup panungtungan goreng eta hasilnya panungtungan goreng mantak amun santi nya bahasa cicarakan apa kan gitunya lamun aya nu hasud jakeun bae antepnya gegel nu hasud mah di barat non laleur nya laleur anu laleur eta kere dina Lampung ge leungit sorangan gitu teu kudu urang capek nguruskeun nu hasud gitu khobaskeun bae antep bae sakumaha ngeunahna gitu sabab nu ngaran hasud mah nya moal tiba ka urang tapi tiba ke manehna sorangan ya tawakal ka Gusti Allah palidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maka karena aya eta hasud qala Nabi parantos ngadau Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al hasadu yakulul hasanat kama takulun nar al hataba wal hasud wal mu'adzabu alladzi la yurhamu wa la yazalu fi adzabin daimin fid dunya fa inna dunya la takhluqat min khalqin kasirin jadi we aya hadis Nabi tentang hasud mana cek Kanjeng Nabi ieu dalilna cek Kanjeng Nabi kesal komentar Kanjeng Nabi al hasadu
ari hasud eta yaqulul hasanati yaqulu eta ngadahar ngahakan ieu hasad ulul hasan al hasanati kana pirang-pirang kalusan gitu. Mantak naudzubillahi min daliknya eta sifat goreng Imam Ghazali ngawanti-wanti nya kana amal nya kaalusan anu geus dibangun gitu nya bisa sekejap habis ku ngaranna penyakit hasud gitu. Ya kulul hasanah kadahar kana pirang-pirang kalusan kama tak kulu seperti ngadaharna seuneu kana naon seuneu ngadaharna kana al hatoba kana sulu jadi makanan paling terlezatnya cek hasud mah eta teh kahadean nya nentak lamun kurang diciptakeun hasud nya behak lah nya nu aya amal hade di urang didaharan hasud eta nya seperti ngadaharna seuneu al hatoba kana sulu gitu sulu garing namanya sulu bahasa Mandara nah sulu garing atau wal hasuda jeung ari kan sulu garing wal hasuda ari jalma nu hasud eta huwa ari hasud teh eta al muadzabu kasiksa hatena itu nganggap bahagia orang kan hasud teh nya nu nganggap dong dibalas ku emosi atau non gitu hasud teh sabana mah kasiksa wal hasudu wal hasudu wal muadzab nya ari jalma hasud eta ari hasud teh eta al muadzabu kasiksa teh emang kumaha gitu nu hasud kasiksa teh nantinya kumaha we carana supaya ngaguling gitu tungtungna ludes duitna ya ludes duitna naon karena emang kumaha we carana Pak ya, supaya hasil aruntugkeun batur gitu eta asli mah gitu mantap beak harta jeung kasiksa teh wal mu'adzab mantap naudzubillah ya kahiji kahadean nu aya di urang didahar ku eta hasud kitu nya adu-aduna kasiksa teh nah moal kanyamanan maksud tak naudzubillahi min dzalik eta panyakit hasud anu kudu dilenyapkeun dina hate alladzi la yurahamu alladzi anu ulah dikarunyaan la yurahamu eta si jalma wala eta si jalma nu hasud wala yajalu jeung teureun-eureun eta si jalma hasud bi azabin daimin dina siksa anu lawas di dunya mantak lamun urang hayang nyaman tentremnya eta nya panyakit hasud bisi aya dina diri urang cokel urang koret babat kitu nya durung eta si hasud nah gitu buang jauh-jauh eta teh nyiksa salawasna di alam dunia asiksa di dunia ge percuma nya bukan wah kan urang teh yang bagja dunia di akhirat Rabbana atina fid dunya hasanah cik Imam Ghazali naon aya makna naon ngaran teh atina fid dunya hasanah fid dunya ae minal ibadah at-ta'atu lil batin nya daek urang talab ilmu ngalaksanakeun salat nya talabul ilmi nah gitu eta disebutna kahadean di alam dunia kebahagiaan di alam dunia bisa na urang nyarel
ya bisa nama santren nya nu batur mah bisa itu teh mah santren teh nya pagedrug jeung nu dikejar nya. Nah, urang mah alhamdulillah bisa mas santren nya, bisa ngobong, bisa nyantri, bisa nuntut ilmu, bisa sholat nya, bisa beramal nya. Suatu kebahagiaan kesuksesan cik Imam Ghazali mah aya hasanah pitunya teh aya tolabul ilmi inal ibadah wa anwa'il ibadat, pirang-pirang warna ibadah. Nah gitu. Wapil akhirati hasanah kan gitu. Jeung di akhirat ge Gusti hayang dipasihan kasihan naon kasihan di akhirat? Hiya aljannatu surga. Gitu. Taina urang hayang hirup di dunya leungit keun eta. Bisi aya. Ya bisi aya urang kudu dijaga hati urang tina perkara eta nya hasud. Baik bi'adzabin daimin sebab moal eureun-eureun nya lamun boga hate hasud ieu hasud dina hatena bi'adzabin daimin fid dunya nya di alam dunya teh kasiksa gitu. Keur mah hirup di alam dunya teh sakedeung atunya moal nepikeun ka 1000 tahun 100 tahun sakali nya moal arasaan tapi kersanding Allah bisa wae gitu ngan rasa gitu nya. Kadang-kadang sahana pun di urang ge loba ayeuna mah nya nu tos daraya gitu jauh-jauh gitu. Kanjeng Rasul ngabatasan umat kaula moal leuwih ti 63 tahun gitu nya. Tah kan asa rugi mun teh mah urang hirup di alam dunya nya dina hate aya nu can dibabak dina hate urang moal bagja-bagja asiksa di dunya na. Paina dunya kana sanyana dunya eta la takhluq moal suwung kot sama sekali min khalqin kasirin dina pirang-pirang makhluk anu loba min akronihi ti babaturanana eta si jalma wa ma'arifihi jeung tina kawawuhan tina kenalanana eta si jalma kitu nya masuk sepi. Di dunia mah pasti urang teh nya boga babaturan balad kawawuhan jeung saja ban tah eta teh miman tina satengahna ti jalmaan amanu parantos mapari nikmat sapa Allah Gusti Allah alaihim ka sakabeh jalma bi ilmin kalawan ilmu au malin atau harta au jahin atau kapangkatan. Oh nu di sekeliling urang nek babaturan urang rek kakawawuhan urang pasti aya nu dibere nikmat ku Gusti Allah rek bentukna ilmu rek bentukna mal harta atawa wajah kapangkatanan ta eta teh tekadkeun bawayan eta teh nikmat ya Allah ka maranehanana kitu nya. Jadi urang ulah ngatur non ngeranteng nguruskeun manehanana bahwa yen manehanana wah da nya timbul hasud goreng gitu. Eta mah da bisa ilmu oge ya eta mah da bisa harta oge buka harta oge eta mah da boga pangkat oge tah eta mah bersihkeun karitu mah urusan lain urusan urang gitu. Nu penting mah urang nyaho bahwa yen eta ilmuna hartana pangkatna teh itu paparin di Gusti Allah ngilu syukuran ngilu alhamdulillah berat urang awawuhan urang gitu nah gitu. Jadi Imam Ghazali ge muasung di dunia mah sama sekali di babaturan kawawuhan anu pasti nya diberi nikmat ku Gusti Allah kamaranehanana aya nu ku ilmu ku harta tu kepangkatan palaya zalu maka teureun-eureun jalma hasud fi adabi daimin dina siksa anu lawas fi dunya dina waktu di dunya bahkan ila mautihi gitu anu langkung parahmanya cik Imam Ghazali nepi ka mautna jalma hasud siksa nepi ka mautna auzubillah kan bahaya disebut muhlikat ngabahayakeun
nepikeun ka mautna oge gitu nyiksa kasiksa wala azabul akhirah bahkan parat yakni ari siksa akhirat eta syaddu leuwih banget leuwih kejam leuwih berat wakbaru jeung leuwih kohara nah gitu pira hasud balaya silu balik tamual bisa nepi sopo al abdu iji hamba ila haqiqatil imani kana hakikatna iman gitu malam yuhibbu salagi henteu mika cinta eta si hamba lisairil muslimina kasakabeh jalma-jalma Islam gitu kana perkara yuhibbu anu mika cinta ya si hamba dinafsi kana dirina eta si hamba jadi gitu lamun urang boga panyakit hasud moal nepi kana hakikatna iman jadi hakikatna iman puncakna iman urang ka Allah nya bahwa yen Allah maparina nikmat ka sakabeh jalma rupa-rupa nu dipasihanana nya rupa-rupa nu dikersakeunana nya eta hakikatna iman talamun urang boga panyakit hasud mah hakikat imanna moal kahontal kahalangan kitu nya lobada lobaah kitu padahal meta kersaning Allah malam yuhibbu sehingga urang mika cinta jadi geuleuh nya non kasakabeh dulur jalma muslim setiap statusna muslim eta teh dulur urang kitu nya sabab oge saino oge dulur urang nya statusna muslim kitu mayu hibuli nafsi jadi urang kudu mika cinta kanya kasakabehna karena diri karena leuwih dirina eta si hamba karena dirina eta si hamba dalam berarti lamun baturan urang atawa disebutna teh dulur urang meunang nikmat ja urang kudu leuwih bunga jadi seolah-olah urang anu meunang nikmat sok sanajan lain buktina di urang tapi di babaturan urang atawa di non jami'il muslimin muslimat gitu nya bal yang bagi balik tamisti opo ayu sahima lulu ngerejengan ya si hamba al muslimina kasakabeh jalma Islam pisaroi dina waktu bunga itu wadoroi jeung waktu susah jangan urang mah fal muslimuna kalbun yanil wahidi maka ari sakabeh muslim eta tetep kalbun yani seperti kalbun yanil wahid seperti hiji adegan ya sudu anu nguatan ba'du sawarehna adegan ba'don kana sawarehna deui tah kitu nya jadi urang kudu bisa ngabeungkeut pageuh dina kamusliman urang jeung sasama muslim kitu nya da urang muslim kabeh nya alhamdulillah takal hasadil wahid idastaka minhu udwun istaka sairul jasad wakal jasadi atawa seperti jasad al wahidi anu sahiji jadi muslim jeung muslim alir ibarat anggota badan anu sahiji nya urang panona atuh batur ceulina aya nu leungeunna aya nu sukuna kitu nya mencara di urang mah aya polisina aya tentarana aya lurahna aya RT-na aya ustadna aya jenenganna aya masyarakatna jeung sajabar tekal jasadil wahid seperti jasad anu sahiji idastaka nah di mana ngarasa nyeri tina eta jasad misalkeunana ceulina anu kabanting teh atawa tarang anu kabanting teh
marasa nyeri tina eta jasad min tina jasad udwun anggahotana istaka maka nyeri opo sairul jasad sakabeh jasad nu dicocok nama sukuna anu paranas tiris nama sakabeh awakna etalah muslim sajati tekos gitu nya jadi kasairi jasad gitu batu nu cilakan tapi urang ngarasakeun paranas tiris batu nu kena musibahna tapi urang ngarasakeun paranas tiris nya tah eta teh hudbun istaka sayyul jasad itulah al muslimin kal bunyanil wahid fa ing kunta makalamun aya anjeun eta latusodipun teu manggian anjeun ada kana ieu mikayang kana leungit nikmat min qalbika anu aya di batur min qalbika tina hate anjeun pasti ghaluka maka ari katungkul anjeun bitolabit takhallusi kana neangan kasalametan minal hilaki tina karuksakan eta ahumu leuwih penting min istighalika tibatan katungkulna anjeun binawadiril qur'i kana pirang-pirang masalah anu langka wa ilmil khusumati jeung kana ilmu papaduan ilmu debat gitu jauhi lamun tah teh mah urang didinya geus manggihan nya kana ieu ka mikahayang kana leungit nikmat aya di batur misalkan tina hate anjeun maka tungkulkeun ku anjeun kalawan neangan kasalametan nya neangan kasalametan teh mah urang boga hate latus sadiqu hadaming qalbika mikahayang kana leungit nikmat nu di batur dinya urang tungkulkeun fokuskeun kana neangan kasalametan basa baburang teh cilaka itu minal hilaki tina karuksakan gitu kudu nyalametkeun diri nya lamun aya pikiran kitu ahamu eta leuwih penting min istighalika tinimang urang katungkul anjeun binawa diril qurui kana pirang-pirang masalah anu langka wa ilmil husumati jeung kana ilmu papaduan da ilmu debat gitu nya kudu dijauhan naon nya jeung debat gitu nya sarua-rua keneh nya da ari ngaran debat mah eta mah pahayang-hayang paluhur-luhur gitu nya nu penting urang neangan kelemahan batur nya eta lah ilmu debat kieu kumaha we carana supaya batur eleh supaya ilmu husumat ilmu permusuhan eta debat kudu dijauhan age mudakarah dina islamnya mudakarah mah supayana carana aman menyatukan perbedaan karena persatuan tadi sebutna mudakarah ari ilmu debat mah eta mah ilmu kusumah papaduan ditekengingkeun gitu sabab nimbulkeun eta wa amariyau anu rada lelahnya atau segala subhanaka Allah alam bi muradi subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu